Alhamdulillah mana komisi ti dunungan Keur ngitung duit. Wah. Diguling euy. Diguling ah. lumayan bisa naon dinya sura-seuri Bisa teu kadengieun ieu munur siga nu keramian aing mah rek ka mana geus belah dieu. rek naon Rek ngajak nonton wayang. jangan nyebut sayang wis sarneng ini Astagfirullahalazim. naon Abi hayang nonton wayang can pernah kumaha sih nonton wayang teh rasa katawa henteu. Hayang nonton wayang. yalah aing moal kagoda dinya pedah ningali duit jangan nyebut sayang yeuh hampura urang mah geus mati rasa dinya mah urang mah kadinya teh balad plus musuh lah bae hampura urang canajan sayang-sayangan deui hampura mah kagoda dinya mah apal we hayang di jajanan ku urang jeung ngadeuketan sagala di kaitu atuh Aing hayang nonton wayang anteur sia teh anteur nonton wayang. jemput sayang hayang diantelkeun cenah Gusti Astagfirullahalazim. Ka mana ieu selang Gusti nu Agung? Kade heula. Anteur nonton wayang. Astagfirullahaladzim hayang diantel ke cenah Gusti embung aing mah aduh La ilaha illallah nu. Anteur nonton wayang. Kade can tamat aing mah mung salah paham aing mah. Aing anter nonton wayang. apal dirinya mah aing pedah nyepeng duit nyebut sayang ge Wayang udah wayang. alah aing mah moal kagoda Wayang. itu geura Wayang lain sayang. Wayang. Aing mah ditutur-tutur can kadenge mas sia teh. Ya. Aing ini kalah sieun tah. Alhamdulillah ya Allah diberi dit. Yeuh. Mah geus eta geus dibikeun ku aing mah. Wayang, lain sayang. Wayang sia bisi kapedean wayang. Sieun nempona oge aing. Wayang. Kalah sieun. Menang duit. Geus. Wayang. Geus tah geus dibikeun. Angger teu tamat keneh wae percuma ieu mah angger kudu keselang ajaib dah. Aduh aing mah. Tapi lumayan lah menang duit ya sih udah dah dibikeun ka aing. Punten A. Neng, mana Neng? Bade ka Mang Asep. Aduh. Si Neng nyebutkeun abi ka Asep, aduh. Uluh ngaheureyan awewe meni pararan Ka Asep. Carikan gerak. Ceuli saliwang ge ka awewe mah nyambung wani ngaheureyan. Saha nu rek nyanung nanya hungkul bieu mah. Pararan teh tuh batur marariweuh masak, budak ceurik ieu mah nongkrong di dieu. Nih teu mikir pisan. Oh, pangalikeun kacang polong mana tuh? Kacang polong itu tumbuhan budak rek masak. Kunaon nya jual amek-amekan. Nya kali itu atuh hayang tahu Cibuntu mah. Nyari honto. Honto atuh kali itu kasih om tuh. Hayang tahu Cibuntu mah. Tuh, jadi murah. Naon we atuh teh nya geus galaun terang deui wae. Kunaon? Lain, urang mah hayang tahu Cibuntu ka itu kawari. Nanti yang tahu. Teh, apa jalan Cisundau tuh? Apa lantai sama jalannya ke Jawa? Abi ge wawuh atuh si Abdel mah eta geuningan pemain sinetron, si artis, masuk jeung si Temon. Ampun, teuing nyambar wae. Oh, ember. Kira atosan. Astagfirullahaladzim, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Rek nu leutik, rek nu gede. Keur naon ember? Lain ember. Eta golongan naon? Pohara. Oh, rek Mangun Reja. Rek Mangun Reja mah eta geuning enak kupatna. Yummy. Astagfirullahaladzim, lila-lila aing stres cicing di dieu mah. Kumadinya we lah. Cuy anjir. Ieu mah kanggo kena irung mah nih. Sia teh lain ka dieu lain. Manta iya kitu. Mojok geus udeg aing mah diganggu. Alah. Sarneng keur naon di dinya? Ngaringkuk begitu siga lap maseuh. Aduh, tingali. Sarneng, mantak. Jadi awet tong pepelegeg ieu. Tong sok sacarenteng tingali. Puntennya tingali sirah nepi ka ditamal kieu ku koyo. Jeung ieu ngepep. Mun ngepep kena bibir tah lain kena irung. Ya Allah, iraha abi teh diganggu ku si udeg. Ya Allah, tolong bawa tah, aja. puntennya tah ka dieu tah. Tolong bawa aja. Tah, euy Pisan ieu mah lain pep, ieu mah kanggo kena irung mah nih. Sia teh lain ka dieu. Kalah nyanyi deh bajaan.
Sarneng. Hai kartu siapa? Cuk bawa ya lo malaikat Ridwan tah bawa tanya tah si Nurdin tah si Nurdin tah. Pieur. Oh kali itu. Oh ngeganggu we batu kersang teh aing mah teu ngarti pisan. Bari jong belegug ieu Pep. Ieu teh inhaler pagi pilek. Jong disebutkeun Pep kudu ka dieu. Sia nu belegug atawa aing nu belegug ieu teh. Si Nurdin ya lo bawa we malaikat Ridwan eta si Nurdin tah. Pusing aing mah. Aduh, lebaran itu kemana-mana. Hampura abdi nya sok bawel sok amek-amekan mana mah kasalahan nu kamari-kamari hampura nya Naon atuh ye? Ieu teh poe lebaran, cik anggoran menta hampura kalau ka jual hayang liburan ka Singapura sagala. Ye, dengekeun. Urang teh kudu nyadar diri. Tembor ahli liburan ka Singapura ye, ka Cipanas wae we, urang mah mikir deui. jadi minta hampura nya tadi namanya hampura baik lah mungkin kemari-kemari mah nunggus pika sebelum nunggus pindah teuing mah baik minta hampura tapi ai kieu carana mah moal tulus minta hampura mah karon lieur kana otakna ge berarti nu minta hampura ngajak ka Singapura da nyaho buka duit kasih hampura bura ka Singapura nyaho Ye, dengekeun. Ka Singapura mah kudu gede duit. Mikir deui we lamun dina urang boga duitna oge eta we atuh ka Cipanas mah jadi barudak. Ieu teh kudu ka Singapura. Jadinya mah aneh, ieu teh poe lebaran, anggoran minta hampura ka salaki teh. Aneh. gitu ngomong minta hampura gitu minta hampura Nah, iya. bener izin oh Yo, minta hampura. nggak tulus Kakak amak-amakan minta hampura ka salaki. Di mana ieu? Pajaratan Pamungguan. Di Pamungguan tuh, ieu kampung lahir abi teh barudak di Pamungguan. Kita lain loba ieu jadi panon tuh beureum. Ya, ieu pakai kacamata lain loba gaya loh. Sakit mata loh. Aduh, parah pisan. Tuh, Tembak. Katembak nah nyeri mata gerah di dia di Bungbolang. Jadi ngasuh orok jadi kieu. Tuh pokoknya mah ieu teh nuju di Pamungguan. Di Leuweung. Teh Leuweung ketak. Ieu teh kampung yang banyak kenangan, bahasa imah bahasa abi zaman. SD sok di dieu jeung nenek amun ieu teh resep teh. Ayo dadah.